balangor teh lagi geulis gini. Eta teh ngarti dan nu geulis loba nu bangor mah geuning. Lawan mah da nya sarua we kana. Panonna alus irung alus niwir alus. Ditempo diharap dikikir mani mudah hanya kapisan kalakuan siga setan. Gonta-ganti jalur tesirikna ngami. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geulis. Sidana mah ngarasa asa aing hade rupa jang omah. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit selir koneng cangkang jauh. Untuna bodas tipung tariku. Tiwir berem-berem jawer ayam. Panon coklat kopi susu. Nganahan atuh begimu murah. Geblek hirup daik jadi runta. Ulah bangga bisa gunta ganti jalur. Ngomojeng poho di baju. Kawas hirup zaman batu we baheula. Cik sik isin atuh kana bulucun teh. Panonna alus irung alus niwir alus. Ditempo diharap dipikir mani mudah hanya kapisan kalakuan siga setan. Gonta-ganti jalur tesirikna unggal minggu. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geulis. Sigana mah ngarasa asa aing hade rupa merenjang omah. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit selir konteng cangkang jauh. Untuna bodas tipung tariku.
hati. Namanya Oman Sulaiman, Tukang rampe, tukang kemenyan, pawang ular, pawang buaya, titelnya duda. kalau perkara cinta mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta yo apa daya. Kalau perkara cinta mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta apa daya, yo apa daya. Hati si bakar, hangus terbakar, surat cinta si buang dibuang, cinta si pungut tidak dipungut. Si waras jadi tak waras. Dibakar, dibuang, dipungut, diwaras. Semua naksir Suparti, Yang cantik, yang molek, yang seksi, yang denok. janda kembang asal Sumedang, Tetapi cintanya semua ditolak. mentah-mentah oleh Suparti, Karena Suparti sudah punya doi. yang melekat di dalam hati. Namanya Oman Sulaiman, Tukang rape, tukang kemenyan, pawang ular, pawang buaya, titelnya duda. kalau perkara cinta mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta yo apa daya. Kalau perkara cinta mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta apa daya, yo apa daya. Hati si bakar, hangus terbakar, surat cinta si buang dibuang, cinta si pungut tidak dipungut. Si waras jadi tak waras, yeah. Bobogohan 15 bulan, jeung si Renok kurang banjaran, randang ngoraan hade rupa, anak bungsu banar gula. Salah naon atuh salah naon, dosa naon kurang naon ari akang kurang naon, diputuskeun di tengah jalan singkat sebelah. Hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna, jeung polisi lalu lintas Kang Wahyu urang Cicadas. Randang ora hade rupa, serang ku pangkat jeung banda, kakuringa dadak tega nyeun surat putus cinta. Hanas kuring goda gade, bro-broan barang bere, pangaboga hampir beak, teu sangka rek ditalepak. Ya, cenah naon, gering-gering oge da kudu pasrah meureun lain jodona. Nganomat we eta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya. Nyaah, abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu. Sok we boga rumah tangga sing tartib. Biasa we
sapertos ngartikeun lalu lintas nitip Kang Wahyu. Aduh bobogohan 15 bulan jeung si Reno urang Banjaran randang ora ade rupa anak bungsu Bandar Gula. Salah naon atuh salah naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskeun di tengah jalan. Hawar-hawar menang beja dijodohkeun ku kolotna jeung polisi lalu lintas. Kang Wahyu kurang cicadas randang ora hade rupa serap ku pangkat jeung banda kakuring dadak tega yen surat putus cinta. Hanas kuring goda gade kebro-broan barang ngabere marukan pangaboga ampir beanya teu sangkaret ditalipak. Tos dahdir takdir. Loba nu nganyang kamu, loba nu resep kamu, loba nu bogo kamu, loba nu gelok kumumu. Wadah rumah saya sepoge suka, nadada ngagedu rasa cinta. Rumah sangan asep, rumah saya rek naon anu disokrokeun. Ukur cinta kurunyung ojek jeung Mercy Jol Udin mawa BMW tetangga dodok mawa Volvo anak mawa Toyota. Walah rumah Asep mah teboga, rumah Asep sangsara kudunya. Rumah modal ukur cinta, kita mah nawai turek satria. Mun milih mana, mun milih saha. Ngagebrai dunia jadi caan asatu karena pikiran sareti bradahar nirasa nyata cinta dekabeh ningali dunia. loba nu bogok kamu, loba nu gelok kumumu. Walah rumah sakasep oge suka
mawa Volvo, anak mawa Toyota. Walah rumah Asep mata boga, rumah Asep sangsara kudunya, rumah modal ukur cinta, ditambah nawai turek setia. Mun milih mana, mun milih sana. Kakak tentu kaya, namun pasti milik cucunya.
naon teh hayam pelung teh bongkorongok mah jadi ponoknya nah. Ting tara latihan pernafasan berenanya. Ya, penyanyi kayak gitu bentar latihan pernafasan parodok sarana teh. Heh? Ting kudu dibere ekstasi berenang hayam pelung teh. Sigana mah pentingna ge sarua atau stripping gitu. Tapi da sanyawa sama ekstasi mah da lain keur jelema nya teu bae. Keur anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tah bere nu kitu. Jadi ayeuna jelema mun marake nu kitu teh Ya, berarti anjing balap. Alah. Iya saya buka cerita aja. Can lila ya. Poe kemis keur maraban hayam pelung. Kuring nampa beja. Nenek kuring gering parna. di mana? Di Raja Pola. Kuring ini maksud rek ngalongok. Ini teh isuk-isuk di Bandung. Ya teu kudu dicaritakeun lah di ditu nama da. Pokoknya ngalongok nini we. Ti Raja Pola balik teh rada penting bari panon. Geus rada cepet da kamari kurang sarepan. Mudak setoran teh nya bolak-balik teh kan. Napi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting. Kota oge geus rada jempling. Samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa pukis naon. Eueuh. Ngan nu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut keur ngurak Mang Usep ngurak. Tukang ngurak naon dengan gelap-gelap. Nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat. Buncelik jalan hampir teka tenjo nenyo beca siga bemo. Kalau jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunduh mah kitu teh. Bakat kutunduh teu sadar kuring ngalenya. Oh bahaya eta teh nya. Waduh jadi bener-bener ulah mau mobil ngalenya nya. Nah, gas katincak satakerna mobil ngoloyong ka kenca hampir naik kana trotoar. Kacida kuring rewasna rem ditincak satarikna. Nepi ngajerit sorana ngajerit maratan langit kawas ABG katincak buta. Eta reuas ge can beaknya ujug can ge reuas can beak di jero teh ujug-ujug torojol mobil kijang naon kijang nya eusina eta aya polisi tilu nu dua turun anu hiji mah cicing na jero mobil teu kaciri rupana geus komoda poek nya jol biasa nanya SIM jeung STNK bari peupeuleukek nyarita nyupiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy gitu. Biasa nama sok selamat malam heula. Nah, kitu kan kadah nama sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes zamana anu heueuh. Kitu. Padahalnya kukuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya mangomen. Ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era. Padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu nya. Nya aneh. Ngan pikir-pikir telah percuma. Pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna. Bari jeung teu ridho hate nya kapaksa kuring mere
nya dari menang duit tina teridot ya mah tuh mau jadi daging percuma mau jadi bekok-bekok acan nu puguh mah jadi dosa gitu. Tapi bayalah daya mah urusan maranehanana ngan kuring mah jadi hayang nanya nah aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap didenda tah eta nu can jelas teh lamun seug aya mah peraturanana teu nanaon kuring narima ngan lamun eueuh berarti nya eta meureun nu ngaranna oknum teh kitu mata kahatur ka Bapak Kapolda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi pan aya paribasana karena nila setitik rusak susu sebelanga kulantaran oknum 2 polisi Ical Wibawa teuing pokokna polisi teh tarojol ti Muhammad Toha jadinya Muhammad Toha nya kasak kitu panginten ka bapak-bapak anu di luhur nu gaduh wewenang hatur nuhun pisan ti sim kuring rumasa sim kuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah pola polisi wassalam abdi Dul Sumbang sareng teman-teman